Sampurasun, wilujeng tepang deui di channel Berkah Segara. Sumangga carios nu salajengna nyaeta carios Talaga Getih anu dikarang ku Amboros. Wilujeng ngabandungan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Kiwari Mang Dedi atuh kanging kapercentenan ti Amboros pikeun medar hiji carita dina judul Talaga Getih. Namung sateasana di pedar Mang Dedi sanduk-sanduk wapalakun bilih dina ieu carita aya ngaran anu sarua nami nu sami. Tempat padumukan anu kaguar dina ieu carita ulah kirang-kirang hapunten nya. Cenah eta aya ngaran anu sarua jeung alo. Eta mah mung kalarasan we bungkul merenya. Nya da ulah kirang hampura da ieu mung karangan samata-mata teu aya kajantenan anu salaresna. Hatur nuhun lo kana pangertosanana. Mudah-mudahan ieu carita Talaga Getih urang kawitan di pedara bagian Munggaran wilujeng ngabandungan. Mangsa alam harita teh pasosore reangna surat tonggeret atuh peting geret matak awang jeung matak ringrang komo lamun sigedikit mah jeung tonggeret tarikna kadengena teh liwat saking matak gandeng. Mangsa alam wanci pasosore harita langit bengras teh tedeng aling-aling rupana teh biru paselang jeung mega bodas anu maraju patutututur ngayang di awang-awang. Pagunungan padugunungan pating jarumpluk pasawahan nampar upluk aplak. Parena usum keur sumedeng hejo. Tatangkalan rajeg dauna pating arulang katebak ku angin sore anu sumilir. Manuk-manuk geus recet di sarada dina dahan-dahan kai pating araclog jeung pada baturna. Di tema koreana surat tonggeret jiga nu patarik-tarik anu geus biasa mangsa alam kitu masuk di sarada sorat cai wahangan anu seah ngaguruh caina ngagurida geherang ngakenyas maju kahilir estung matak waas kasugri para wargi ari eta lembur katalahna teh lembur Cibodas hiji lembur anu gede jeung gegek kupung pangeusina. Dina kayaan kitu di jalan desa aya salah saurang mojang anu keur leumpang maju ka beulah wetan. Awakna jangkung lenyang pakulitan koneng umyang. Ari panon cureulek. Halisna ngajeler paeh di papaisan ku bulu mata anu carentik. Bibir ipis leungeun ngagondewa gadona nog sapotong. Ari buukna anu hideung les panjang ngarumbay. Sakapeung sok diriaban katebak ku angin sore. Saha eta teh ngaranna? Eta mojang katalah nama nyatana teh Utari.
Nyi Utari di lemur Cibodas mah kawilang seorang mojang anu panggelisna we. Teu salah lamun ku batur sok disebut kembang desa. Ari bapakna nu katalahna teh Bah Sanip. Indungna si Ambu Suminah. Nyi Utari boga lanceuk hiji lalaki anu geus cukup dewasa, tapi acan aya rumah tangga mah katalahna teh Ahmad. Ari pakasabanana sapopoena Ahmad teh jeung Bah Sanip kana tani lamun pareng keur eueuh pagawean sok disalang ku buburuh naon we anu bisa dipigawe. Kayaan hirupna teh estunin sederhana. Malikan deui kah eta mojang nu katalah Utari. Manehna limpang sosoranganan bangun anu rusuh. Baju rok nengahan bitis rupana beureum jambu katempo kekelebetan. Tekung siligila eta mojang katalah Utari teges anjau ka hiji patempatan. Bre di dinya aya hiji talaga anu caina herang semohejo. Di sisina rajeg tatangkalan tegajukut meuni ngampar lir permadani. Kaayaan di dinya kacida matak betahna da eta we. Barudak-barudak arulin nulumpatan cili udag jeung batur-baturna samalah loba para jajaka jeung mojang nu keur darariuk weh ngadon ngarobrol di sisi talaga. Nyi Utari harita teh lempang nyampurkeun ka handapeun tangkal caringin anu gede pisan, malah tangkana ge daunna ngarumpuy. Tos lamikan, hapunten nya, bilih lami ngantosan. Cek eta awewe anu katalah Utari ngomong ditujukeun salah saurang jajaka anu gandang nu keur diuk we. Dina handapeun tangkal caringin samalah mah berjeng imut sarta neuteup ka Utari. Ari eta jajaka katalahna teh Darma anu memang rasa geus rada lila nungguan Utari di dinya. Ngadenge pananya kitu pok eta jajaka nu katalah Darma. Teu acan pisan tari. Da nemejol akang oge teh teu acan lami. Naon? Bohong akang mah pasti tos laminya. Hapunten kannya, margi abdi teh atuh tadi dipiwarang ngelaku. Pun bapak. Teu sawiyosos ngantosan sakedap mah. Cek Darma harita bari jeung neuteut, geuk Utari harita diuk gigireun Darma. Duanana sakedapan mah eueuh anu ngomong saurang ge ari panon masing-masing nyawang jauh ka tengah talaga. Nya sanggeus sawatara waktu jarempe. Song atuh harita Darma ngasongkeun hiji bungkusan. Bari pok harita teh, Nyai. Ieu akan teh gaduh oleh-oleh ti kota. Ulah. Oleh kanggo abdi itu Kang atanapi. Sumuhun Kang Utari pangna dibantun oge. Ya kanggo saha deui atuh. Ari sanes kanggo salira nu geulis mah colon bojo akang mah. Darma ngomong kitu teh bari jeung siri. Malahan neuteuk meuni kalem meuni keungkem. Semua hayang ngarontok-ngarontok we kanu geulis teh. Dibalas ku Utari anu harita imut manis menikeun ka mata kareueut seblak atuh. Hate Darma teh menikeun ka nyeblak. Samalah hatena geus teu sabar hayang geura laksana kauntun tipung ka tambang beas. Laki rabi nawangun rumah tangga jeung Utari. Ari Utari harita teh. Hatur nuhun atunya Kangnya. Naon ieu teh Kang lebetna? Tiasa upami ku abdi dibuka ayeuna. Kalau kanggo mujeng tegeda ayeuna atuh. Ayeuna mah mending oge urang ngobrol we. Cek ieu atuh Kang atuh da abdi teh janten penasaran. Sumuhun laras engke bae ketang dibukana dia rompok. Tah kitu atuh tari. Kah Kumahanya pami akang bade ngalamar. Nah kinten-kintena katampi moal ku sepuh tari. Sareng naha anjeunna bakal satuju atanapi teu satujunya. Lamun gaduh minang tuka akang cek Darma ngomongna bisa daria pisan. Kanyi Utari ngomong kitu anu keur neuteup we harita teh. Ngadenge kakecapan eta jajakan nu katalah Darma pok Utari harita.
Kang, Hmm? rupina baik. Sepuh abdi mah moal kaabotan Kang. Nanging Nanging naon? anu ku abdi diemutan teh sebuah akang. Nah kinten-kinten bakal nampi pamya akang gaduh maksa dihukum ka abdi. Margi jelas pisan Kang. Jelas kumaha itu maksudna? Kang, jelas pisan sagarupina. Ke. Jelas palih mana na? Kieu Kang, ari sepuh akang majami anu jegut rahmenak. Tangtos benten pisan serengkayaan sepuh abdi tah kumaha Kang pamikitu. Tari. Berkap eta mah atos we atuh teu kedah diemutan. Kan sawius atuh sediana janten urusan akang eta mah. Teu kada hariwang tari nya. Nanging akang teh hoyong gaduh kapastian. Nah tari tos buleud bade nampi kana lamaran ti akang. Kalaka Kaulah tuh. Insya Allah Kang. Abdi mah bade nampi. Upami salira laras-laras mah estuning nampi lahir tumekaning batin. Margi akang teh mung hiji-hiji dan pameget. Anu salami ieu janten panutan anu pikacinta ku abdi laras Kang. Utari nuhun pisannya tos karasa nampi kana kacintaan anu batan sakieu kayaanna. Gep atuh harita leungeun Darma ngaragamang kana leungeun ni Utari. Terus duanana silih cekal menikeun kapaguh pisan. Bari jeung silih teuteub jiga anu mung lesot. Sakadapan mah ngadon jaram pewe eueuh nu ngomong jiga anu beak piomongen. Kaayaan alam harita teh karasa wanci teh geus maju ka sore. Samalah barudak anu tadi arudina lumpatan ayeuna mah geus narungtutan baralik ka imahna sewang-sewangan. Kitu deui para mojang jeung jajak kasejen anu ngadon ngarobrol sarua harita mimiti ninggalkeun eta tempat. Dumasar kana hal eta pok Darma harita tari. Tosonten itu yeuh. Urang bangsul beli kabujung maghrib. Laras sumuhun atuh Kang, hayu atuh. Kadeknya kakantun oleh-oleh ti akang nu tadi. Moal atuh. Cek Utari bari jeung ngadilak. Lengak atuh harita Darma rada ngalengak oge ningali keur panon anu ngandung harti. Tungtungna ieu sapasang japati tebral. Harita keneh lalempang ninggalkeun eta talaga. Maksudna rek baralik ka imahna. Lantaran keayaan di talaga harita geus mimiti tiiseun jeung geus mimiti reup-reupan alam. Kawantu wanci tegetnya deka sareupna. Gancangna carita teu kacatur Utari geus anjog ka imahna. Samalah dijajabkeun ku Darma tepikeun ka hareupeun imah. Tari. Atau seunya akang menjajab teh dugi ka dieu. Akang. Nah moal karompok heula atuh Kang. Kakak gumujeng Keun engke deui we lah nya. Margi ayeuna mah tos sonten teuing unjukkeun we ka tuang Rama nya kalih tuang ibu. Hapunten akang teh cantiasa nepangan ka aranjeunna nya. Mangga atuh Kang ari kitu mah hatur nuhun nya Kang nya. Kitu we nya dikantun heula ku akang nya. Nya sanggeus ngomong kitu mah Darma leos indit ninggalkeun Nyi Utari. Nu harita besi keneh nganangtu ngacanteng di buruan imahna. Telila tu Utari telu sarta keneh oge manehna gura-giru asup ka jero imah. Sanggeus yakin atuh Darma Arya salaki anu tadi geus diteureup ku pengkolan.
Terus Nyi Utari mah kebat muruk ka kamarna sok nunda heula bungkusan oleh-oleh ti Darma teh. Sanggeus kitu mah terus henteu kaluar deui kebat muruk ka tukang. Maksudna mah deuk ka pancuran nu aya di pipireun imah. Ari niatna mah harek wudu pikeun ngajalankeun salat magrib. Mangsa nyarelek teu karasa. Sabadana magrib jang Nyi Utari harita masih kene aya di jero kamar. Gek diuk di sisi ranjang terus ragamang atuh leungeuna kana bungkusan pamere Darma teh. Terus atuh dibuka lalaunan pisan. Sanggeus bungkusan dibuka breh katempo usina teh kain anu rupana bodas. Terus atuh dijungjungkeun bari jeung diulak ilik dinangna nengne tetela geuning baju rok nu rupana teh bodas. Malah dijieun tina bahan sutra anu kacida alusna. Samalah dina sisina katempo eta baju teh dipapaesan ku renda-renda anu jadi pamantesna. Geuningan ieu teh baju duh meni alus kieu. Bahanna oge menikeun kalemes. Rendana alus geus pasti ieu baju teh hargana ge mahal. Kang Darma nuhun pisan Yayang. Kanya akang teh ku abdi katampi pisan. Nyi Utari mending ngagereneng ngomong sorangan kituna teh bari jeung mulak malik. Baju keluar digilir nya terus atuh harita kene oge diajaran ku manehna tetela baju teh moni pas pisan dina awak Utari. Terus ngenteung dina kaca lomari bari jeung dangdak dengdek ngecang atuhu dititenan nepikeun ka api. Breh katempo sidik tur jelas baju teh meni pantes awas pantes samalah jadi nambahan geulis pikeun Utari anu makena. Tetela geuningan baju teh meni alus jeung pas ukuranana dina awak aing. Nuhun Yayang Kang Darma. Tetela geuningan kanyaah teh ageng pisan salira ka abdi. Kitu gereneng hatena bari jeung ngeceuwih ngomong sorangan ngupat ka lalaki anu katelah Darma nu jadi panutanan hatena. Sabot keur kitu kadenge di tengah imah sora indungna anu ngagarowan. Utari, Nyai, kah sadap Bu. Utari ngawalon ka indungna bari jeung terus harta kene oge ngalaan baju. Tekung sirda gancang langeur ka tukang di kamar nyamperkeun ka indungna nyatana Ibu Suminah nu jadi indungna. Kanaon atuh Nyai hidup teh cicing wae di kamar. Tenuju naon Bu? Nuju nyobian acuk abdi teh hor. Nyobaan baju ti saha ieu teh? Nah baju ti mana Nyai? Eta Bu. Acuk pamasihan Kang Darma. Saurna mah oleh-oleh ti kota. Oh, Den Darma teh mere baju nya. Laras ambu saya pisan acukna teke. Kumaha Nyai dedengean teh aya nu mere baju? Yeuh sarbah geura ka dieu. Kadenge tadi ge baju-baju kitu ti saha cenah teh Bu. Bah Sanip oge harita norojo samalah bari jeung nimrung kana obrolan Utari jeung indungna. Ari tukangeun mah Bah Sanip harita Jang Ahmad nu jadi lanceukna Nyi Utari nuturkeun deui dahyang nyaho meureun. Barang nempo bapana jeung lanceukna daratang gancang Utari ngawalon kana pananya nu jadi bapa. Sumuhun Pak. Abdi teh dipasihan oleh-oleh acuk ku Kang Darma. Loh. Ayah nganyakal barang bere teh euy ka maneh hungkul. Kahayang teh mere bako-bako atuh ka Abah. Asuh Abah masuk ka mana wae. Mohon bah kali ambu kitu oge Kang Ahmad. Kieu abdi teh nya aya sakedik anu bade dilugikeun. Ke. Aya naon ieu cara-cara ti sasahar meni asa ku hareuras. Asa ku rareuwas teuing Abah mah. Bener, Tari. Cisok atuh. Bera omongkeun. Janten kieu eta Abah oge akang kali ambu. Barabat atuh Utari harita. Ngadongengkeun di ka indung jeung bapana oge kalancikna. Ngeunaan pamaksudan Jang Darma.
Nu tadi ditepikeun ka manehna dina mangsa keur ngobrol parduaan di sisi talaga. Anu cenah mah dina waktu moal lila oge manehna teh rek datang pikeun ngalamar ka dirina. Nya atuh barang ngabandungan kana omongan anakna kitu mah. Si Abah jeung si Ambu sakadapan mah ngadonting haruleng we jiga nu kutoun. Ari Abah Sanip jeung Ambu Suminah menang beja ti anakna kitu teh atoh aya, tapi hariwang aya naon sababna? Lantaran sok sieun kulawarga Juragan Darma, bapana Darma teh teu satuju lamun sig anakna boga niat rek ngalamar nu jadi anakna nyatana Utari. Dapu atuh nemrak pisan saha ari indung bapana Jang Darma teh. Nu cenah mah geus kakocap ku balaria ge yen maranehna teh salah saurang kulawarga anu beunghar di lemur Cibodas mah. Tak kitu maksudna Kang Darma teh Abah Ambu kumaha kinten-kinten kabidean atawa Kekeh ya. Jadi maksudnya Den Darma teh kitunya ka maneh teh Nyai. Lara sumuhun pisan Abah. Nya naon Lai kodot ngomong teh. Ari pikeun Abah mah Nyai nya kitu ge si Ambu geus tangtu ngijinan. Namun sababna ngijinan lantaran maksudna Den Darma teh nya hade pisan. Rek bileuleungkeun ka hidup. Tapi aya tapina ieu. Naon Abah? Abah mah rada hariwang ieu euy. Hariwang kumaha Abah? Nya kira-kirana indung bapana Den Darma teh daekeun ngabogaan besan nu jiga Abah kieu. Da geus jelas terus sidi katu ari maranehna mah kulawarga jegun beunghar. Nu geus tangtu kasirupana oge beda jeung urang. Japugu atuh urang mah jelema teu gablek alias teu boga. Barang ngadenge kana omongan nu jadi bapana kitu. Hate Utari jadi tegenah rasa. Lantaran manehna oge sarua sapikiran pisan jeung kolotna. Nya kitu pisan nu jadi buah kahariwang hatena. Barang ngadenge omongan salakina kutu pok si Ambu harita. Abah. Ari ceuk Ambu mah heueuh tong pati dipik ka hariwang teuing da eta mah atuh karek sangkaan urang wungkul Abah. Buat teuing indung bapana Den Darma teh satuju. Ari taon teh ieu jadi teu kudu wakal leutik hate heulanan. Memang bener, Bu. Memang nya eta dengan ukur sangkaan unggul. Nya muga-muga we atuh. Ari kanyataan mah teu kitu eta mah sangkaan urang. Sabut keur ngomong kitu, ngong anu kadenge sora nu adan. Jung Bah Sanip jeung Jang Ahmad narantung terus amitan kasih Ambu Suminah. Cenah deuk ka masjid pikeun ngalaksanakeun salat berjamaah. Anu kabeneran masjid teh tempatna teu pati anggang teuing teh dinya. Kasugri para wargi, cag urang tunda heula kaayaan kulawarga Nyi Utari. Insyaallah teh kahareup bisa kasampeur deui. Tah ayeuna urang ngaguar heula ieu carita anu anyar. Harita teh mangsa alam nyaho-nyaho bada isa we. Kocapkeun di hiji imah anu gedung sigrong gede jeung alus. Pakaranganna lega turaresik jeung baresih kawantu da bogana hade urus. Kekembangan rupa-rupa samalah di sisi-sisina rajeg tangkal bubuahan. Mun sagala dipelak di sakurulingan eta imah. Ari nu boga eta imah katalana teh Juragan Subrata. Salah seorang jalma berat beunghar anu boga pausahaan dina widang pertanian. Ari bojona Juragan Subrata katelahna teh Ambu Halimah.
Juragan Subrata jeung bojona boga anak 4. Anu cikal ngaranna Darma, anu kadua ngaranna Darja, anu katilu katalahna teh Suta, tah anu bungsu teh awewe ngaranna Ratna. Anak nu cikal nyaeta Darma, sapopoena sok ngabantuan ngurus usaha bapana. Ari pendidikan maknya malu beunghar kawirang luhur we. Samalah geus boga gelar sarjana pertanian teh salah sahiji universitas nu aya di kota. Nya atuh teu mata heran lamun Darma teh sagala bisa dina ngajalankeun usahana. Samalah ku ayeuna mah kulawargana beuki maju we kahirupanana teh. Kocapkeun ayeuna kaayaan di jero imah harita teh di patangahan. Aya 4 anu keur ngarariung, dariuk dina kursi anu empuk pisan. Genah bikin ngadiyukan. Di luhurin meja katempo aya 4 cangkir anu dieusian ku cai enteh anu ngebul keneh. Ditambahan ku kadaharan-kadaharan nu rupa-rupa sagala aya kawan tu nu boga imahna jelema jegun. Ari anu keur ngarariung eta daya lian Juragan Subrata kali bojona nyatana Ibu Halimah. Dibaturan kedua anakna nyatana Darma jeung Ratna. Ari anakna anu 2 deui mah biasa we keur aruin ka imah babaturanana. Sabot kitu pok atuh Pak Subrata harita. Darma, abdi cik amat hayang nanya nyaha kumaha kaayaan usaha urang ayeuna. Da ari ceuk beja mah cenah geus loba kamajuan usaha anu cakal ku hidep teh. Leres pisan sumuhun ama. Alhamdulillah lancar sadayana oge boh dina perkawis papelakan. Kitu deui atuh perkawis perdagangan teu aya kuciwana ama. Nya syukur we atuh. Ari kitu mah eta pisan anu diharapkeun lantaran dageuningan hidep-hidepna wungkul nu daek ngabantu kana pagawean ama teh. Da pugu atuh ya adi hidep dua macan bisa diharapkeun. Sapopoena teh ngan kitu jeung kitu ukur arulin eueuh pisan kacape ae. Ambo Ya naon amana? nya kamarana anak urang nu 2 deui geuning teu katempo yo. Saur Pak Subrata bari ngareret kanu janten bojona. Terus nanyakeun ngeunaan anakna anu 2 anu memang areueuh di dinya. Samalah jarang panggih jeung bapa teh. Lantaran naon maranehna masok baralikna ka imah teh engke we dina wanci peuting we. Lamun ceuk batur-batur geus pareng sarare. Pok si Ambu harita. Nyata atuh ama duka kamarana atuh barudak nu 2 teh. Da pugu jeung am oge teh geus panggih. Teu panggih poe ayeuna mah ieu cik atuh. Ari nyai panggih teh geura jeung lanceuk hidep geus panggih acan. Cek Ambu Halimah nanya ka Nyi Ratna alias bungsu nu keur diuwuk bari jeung anteng mukaan majalah. Tapi ari menang pananya ti kolot kitu mah gancang harita. Ari saur namat tadi teh waktu siang nyarios ka abdi cenah Bu, cenah mah Kang Darja sareng Kang Suta teh bade narongton wayang golek saurna mah. Deuk lalajo wayang golek. Halah yeuh. Saras ama sumuhun da kitu ari nyarios nama ama. Di mana aya wayang golek teh Rat? Ceuk Darma harita alias anu panggedena nanya ka si bungsu. Saurna mah di Cisarua pamit telepat na Kang. Muntan teh kitu sakapeung mama teh sok ngarasa jengkel. Ka anak nu 2 eta ari sabab beuki dieu teh beu maranehna mah kalaka sok asa beuki ngariweuhkeun. Ari pagawean sapopoe ukur ulin kabisana kur menta duit. Dina mangsa diajak gawe cukup ku ngomong keur capek weh cukup sakitu.
Saur Juragan Subrata. Harita teh ngomongkeun kajengkelan kan jadi anak lalaki anu dua. Lantaran sifat anakna anu dua maka tidak pisan beda jeung sifat anakna anu cikal. Da eta we sapopoena teh maranehana mah hirupna teh ngan kitu we ukur hareyang senang sorangan tara daek mantuhan kana gawe. Sakur ulin dahar jeung sare teh lain bobodoan da pugu boga sifat pangedulan. Sajaba ti kitu ditambah ku kelakuan anu sok resep panamaen alias judi togel. Mabok ditambahan ku resep gelut di ongkoh jeung anu sejena teh tara jarang akur. Tapi ngalakukeun kituna teh sok susulumputan ti kolot sabab sieun keneh ari kanyahoan ku bapa nama. Ngadenge carogena kitu pok atuh harita si Ambu. Kumaha atuh amanah geuningan lah. Tapugu budak urang anu dua mah kitu adatna teh. Nya urang salaku kolotna nya kudu sabar we meureunan. Ish, cik aduh. Coba caritaan ku hidap yang sugan we ari kalancik mah ngagugu maranehna teh. Saur Juragan Subrata bari jeung ngareret ka Darma nu panggedena. Ngadenge omongan bapana kitu pok harita Darma mangga mah insyaallah kelah upami aya waktos mah urang cobi-cobi emutan ku abdi. Nyaman awas sareng mamanawian we atuh keur sangadangkeun pami ka abdi masugan kitu syukur geus we sakitu nya amama teu ieu teh geus ada tunjuh. Are ama jeung capek yo. Sumuhun mangga ama ulujeng leson. Jung atuh harita Bapak Subrata nangtung terus leos mulu ka kamarna. Malah dituturkeun ku bojona nyatana Ambu Halimah. Sadengkeun harita Jang Darma jeung si bungsu anu katelah ratna masih anteng we neruskeun ngobrolna bari jeung diselang-selang ku barang dahar. Kang Darma, aya naon? Hampir helap deui abdi teh. Aya naon itu? Kieu kan tadi abdi teh pernah sareng Pak Kuwu di jalan. Terus? Saurna teh enjing tabu 8 diantos di balai desa. Oh gitu. Aya naonnya? Ari saurna mah saur Pak Kuwu bade ngajak masihan penyuluhan cenah ka para patani aya anu nu aya di lemur urang tak kitu cenah Kang. Oh nya atuh lah isukan akang rek ka balai desa jam sabaraha cenah? Kirang langkung jam 8 enjing duki karengse. Kan di kantornya abdi mah ka kamar lah. Nya cik tuh buru kerasa rek atuh. Nya sok geus puting ya alam teh. Kleos aturatna mah ka kamar ninggalkeun Darma anu masih keneh diuk dina kursi. Bari jeung ngalenyun udud. Tapi teli lajung atuh manehna oge nangtung muru kana panto. Cetrek atuh dikoncikeun mengikeun ka pageuh. Terus gontoyong deui kana janela papariksa hiji-hiji lantaran bisi aya anu can ditulahkan. Sang geus rengsek kitu mah leos atuh manehna oge asup ka kamarna. Pantu geblug ditutupkeun sarta terus ngagoloyo atuh kana kasur anu empuk. Nya nu saterusna mareup atuh sare nepikeun ka tibra. Cag para pamirsa, ye carita urang tunda heula. Kumaha lajenganana insyaallah manidi beris neruskeun ieu carita dina bagian anu kaduana. Hatur nuhun lo kumarupi perhatosanana. Ujung kantun kasayan sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.